Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fisudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa asrofil mursalin sayyidina Muhammadin an-nabiyil arabiyil amin alladzi fatahallahu bihi ayunan umyan wa adzanan suman wa quluban gulpan wa akhraja bihin nasa minadh-dhulumati ila nur salatan wa salaman daimaini ila yaumil ba'si wan nusur wa ala alihi thayyibinal athhar wa ashabihil hadinal abror wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Urang teras baik kana hanca pangaosan masih dina surat Toha surat nomor 20 anu aya dina juz ka 16 ayeuna teh ayat 24. Urang aoskeun ayat anu ka 24 dugi ka ayat ka 37. Ayat ka 37, ayat 24, 25, 2 genep, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 3 genep, 37. Seueur tapi parenek mangga sakumaha biasa ngalap barokah tina ieu Al-Qur'an, tina masing-masing ayat nu ku urang diaos, tina masing-masing kalimat oge huruf. Mudah-mudahan urang kenging kasayan. Urang aoskeun sasarengan biasa dibuka Al-Qur'ana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri
wa asyrikhu fi amri kai nusabbihaka katsira wa nazkuruka katsira innaka kunta bina basira. Qala qad utita sulaka ya Musa walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ayat anu sateu acana Allah Subhanahu wa taala nguningakeun nyaeta bahwa Nabi Musa ku anjeunna dipaparin mukjizat kahiji anu mangrupa itek wa matilka biyaminika ya Musa qala hiya asoya itek anu ku anjeunna dicepeng nyata anu pamekelan tinu janten mertuana di yang mana di Madian Nabi Su'eb. Salajengna mukjizat anu kadua nyaeta wadmum yadaka ila janahika takhruj baidoa min ghairi su'in. Nabi Musa dipiwarang ngalebetkeun pananganana kana sakuna kana ingkabna lajeng dikaluarkeun kalayan moncorong bodas bersinar anu lain awon. Eta dua mukjizat anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Kangjeng Nabi Musa sebagai pertanda yen Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul. Linuriyaka min ayatinal kubro. Eta dua mukjizat tadi mangrupakeun tanda-tanda keagungan Allah anu kacida ageungna. Saparantos Nabi Musa ngagaduhan ieu mukjizat, maka salajengna summa amarohu Allah marentah ka Nabi Musa ayyata wajhaha ila Fir'auna supaya menghadap datang ke Fir'aun Rasul Kupri Watugiani nyata seorang pamimpin anu kupur, seorang pamimpin anu bangkawarah zolim Fir'aun sakumaha anu ku Allah diuningakeun dina ayat anu namanya ku urang diaos nyata dina ayat ka-34 idhab geura ini anjeun fi'il amar ya, parentah tina dahaba yadhabu idhab ini anjeun Musa ila Fir'auna kalawan jadi rasul menghadap ka Fir'aun innahu sanyana ari eta Fir'aun togo eta banget bangkar warahna aya idhab tegesna anjeun Musa kudu init bima ma'aka minal ayati jadi rasul kami kalawan mawa perkara nuku kami geus dibikeun ka anjeun
tina pirang-pirang keagungan kami nyaeta mujizat ya. Ila Fir'auna, dakwah ka Fir'aun, innahu takabbirun, Fir'aun teh jelema anu gumede, sombong, takabur ya. Watajabbarun, kumulungkung, asa aing ya. Wajawajul hadi pitugiani, keterlaluan dina kufurna oge ya. Leuwih ti batur. Jadi sakupur-kupurna jelema nu salian ti Firaun teu sakupur saha Firaun. Nu sejen mah ukur teu percaya ka Allah ya. Firaun mah banding ku kupur-kupurna hatta du'iyal uluhiyah, tepi ka wani ngaku anjeunna teh sebagai pangeran. Can aya di alam dunia anu jiga Firaun. Paling-paling disebut kufur teh teu percaya ayana Allah jiga komunis atawa sakumaha nu ku Allah digambarkeun dina ayat Al-Qur'an, innalladzina kafaru sawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nyata jelema anu tatkala didakwahan diajak kana agama anu bener ka Allah, kana tauhid, sumawona teu diajakna sawaun alaihim, manehna mah sarua wae la yu'minun, tegasna teu daek percaya. Nah, Firaun mah melebihi ti komunis anu teu percaya ka Allah nya, melebihi ti kupurna orang Quraisy ya, anu teu ngawaro kana dakwah Rasul, melebihi tina kupurna setan anu aba wastakbaro dina Quran ya. Tatkala Allah marentah sujud, usjudu li adama pasajadu illa iblis, Allah miwarang sujud ka malaikat supaya sujud sebagai penghormatan ka Nabi Adam. Pasajadu sadayana malaikat sujud illa iblis, iwati si iblis. Si iblis teh kokoncona setan ya. Kumaha si iblis pangna teu sujud, aba wastakbaro ya. Menolak kalawan takabur, majar teh holak tani mintin wa holak tahu minar, holak tani minar wa holak tahu mintin. Gusti piraku deui model abdi kieu kudu sujud ka Adam, pan abdi mah ku Gusti ge dijieun tina seuneu, sementara Adam dijieun ku Gusti tina naon, tina taneuh. Ceuk pangrasa manehna, ceuk katakaburanana piraku deui seuneu kudu sujud kana naon, kana taneuh. Nah, Firaun mah ngaku jadi pangeran. Ana rabbukumul a'la. Lain Allah pangeran mah, lain nu sejen kuring. Pangeran anu maha luhur mah. Tamatak disebutna ge innahu togo. Jelema anu banget bangkar waraha nu kaleuwihi dina kupurna oge. Qala lajeng nyarios Kangjeng Nabi Musa, Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Teras dugi ka beresna ya, eta doa nusuk biasa ke urang di aos. Eta teh doana saha? Kangjeng Nabi Musa sawaktos anjeunna ku Allah diutus jadi rasul pikeun mayunan Firaun anu togo. Maka anjeunna ngadoa, Robbi he pangeran abdi, isroh mugi Gusti ngalegakeun, ngajembarkeun li kanggo abdi, sodri kana dada abdi, maksudna kana hate abdi, ay wasihu wanawirhu, tegesna Gusti legakeun hate abdi, Gusti caangkeun hate abdi bil imani wan nubuwati, kalawan cahaya iman jeung cahaya nubuwah kanabian.
Eta doa pertama anu disuhunkeun ku Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah teu acan anjeunna miang angkat ngalaksanakeun tugas sebagai rasul mayunan Firaun jeung kaum-kaumna. Wayasir Gusti mugi ngagampilkeun ngentengkeun li kanggo abdi amri kana urusan abdi kana perkara abdi. Sahil alayal qiyam bima kalabtani min a'ba'ir risalati wa da'wati. Gusti gampilkeun abdi negakeun parentah Gusti nyaeta ngadakwahkeun agama Gusti menyampaikan risalah Gusti. Ya, doana wa yassirli amri wahlul jeung Gusti mugi Gusti ngudar. Ai ngudar teh nu asalna nyangreud di naon dibuka cangredanana itu nya. Gusti mugi Gusti ngudar ukdatan kana beungkeutan min lisani tina lidah abdi. Maksudna Nabi Musa teh cadel ya, teu kirang jelas lamun nyariosna teh ya. Tika ngadoa wahlul uqdatam milisani yafqahu supaya jalma-jalma ngarti kauli karena caritaan abdi, karena omongan abdi, karena eusi dakwah abdi. Ieu doana saha? Nabi Musa Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam milisani yafqahu qauli. Maksudna hala hadhil luknatal hasilata pilisani hatta yafqahu kalami. Gusti cenah mugi Gusti ngalancarkeun kana lidah abdi anu ieu cadel supaya abdi bisa jelas menyampaikan risalah Gusti ka Firaun jeung ka bala tentarana jeung ka kaumna. Qalal mufassirun numutkeun para mufassir asa Musa fi baiti Firauna pawadoahu Firaunu marotan fi hijrihi wa huwa sogirun. Sawaktos Nabi Musa alit keneh ya, nuju nemeka penak di Sungai Nil anu waktu harita Nabi Musa dipalidkeun ku janten ibuna demi kasalametan tina operasi justisi mun ceuk ayeuna mah meureun nya. Operasi justisi na Firaun. Sabab harita Firaun ngayakeun operasi justisi ka bumi-bumi ya. Sesuai jeung saran ti dukunna. Sabab ceuk dukun Firaun anjeun kudu hati-hati. Engke jaga baring bakal lahir hiji budak lalaki ti kalangan anjeun anu engkena geus gedena bakal ngarebut kana kakawasan anjeun. Maka Nabi Firaun ngarah kasieunan nya langsung marentahkeun bala tentarana pikeun melakukan operasi dipapai imah-imah penduduk bisi aya anu keur bobot istri-istrina. Perintah ti Firaun 2 lamun kabeneran ngajuru anakna lalaki tong asa-asa paehan ya. Lamun ternyata budakna awewe keun antep sina hirup talangsara dipapai karena sanarita anu nuju ka kandungan teh nyaeta ibuna Kangjeng Nabi Musa. Aibro teh Nabi Musa lahir ternyata pameget. Maka Allah maparin ilham ka ibuna Nabi Musa demi kasalamatan Kangjeng Nabi Musa. Nyata dikumahakeun dilebetkeun kana peti dipalidkeun ka Sungai Nil. Angkel-angkelkan nu aya di negara Mesir ayeuna. Nu eta Sungai Nil teh ngalangkungan kana karatona Raja Firaun. Kapenak Pak? Nya dipulung. Nah terjadi eta ge debat kusir antawis Asia istrina Firaun anu beriman jeung Firaun. Ceuk Firaun, "Wa ieu cenah ieu budak anu bakal ngarebut ka kawasan urang teh." Ceuk Siti Asia, "Cantang tos cenah mah. Ayeuna mah da sanu uninga cenah. Ayeuna urang piara we ku urang sugane engke manfaat ya ka urang." Akhirna Firaun ngawaro ka istrina nya dipiara. Nah,
Santeuna meureunnya Pak, ai ningali murang kali mah urang oge sok naon, boro-boro ka anak urang, boro-boro ka jelema nu dipiara ku urang, ka budak batur ge sok rajin nyaah. Firaun ngarasanya timbul ka nyaahna, banding ku nyaah tika dipapangku tah. Nabi Musa teh dipapangku keur alitna teh. Keur dipangku eta Nabi Musa teh ngajenggut naonna? Jangotna Firaun atuh ngadat ya. Da eta budak teh ngajenggut jangot manehna ya. Pajaron lihiyata Fir'auna biyadihi. Pahama bikotlihi. Aku sabab ngerasa nyeri dijenggot naona, dijenggut jangotna Fir'aun. Akhirna ngadat. Malah rek maehan. Wah sugan ieu budak teh ieu urang paehan nya. Pakolat lahu Asia. Lajeng nyarios ka Fir'aun nu janten istrina nyaeta Asia, Siti Asia. Innahu la yaqilu wasaurika bayana dalika. Bapak ieu murang kali teh can naon kitu can sawawa namina ge budak. Can ngagaduhan akal anu sampurna nya. Rek kumaha-kumaha oge teu tiasa dilepatkeun. Geura ieu ku pribados ku abdi urang temongkeun, urang buktikeun yen ieu budak can naon? Can dewasa masih kene murang kali. Hartosna naon wae nu dilakukeunana kudu dimaklumi, tong make kudu ngadat. Eta pangbebrah ti saha? Siti Asia ka Firaun. Qadama ilaihi jamrataini walu luataini. Lajeng Siti Asia nyanak 2 mutiara sareng 2 ruhak. Ruhak jamro ini 2 naon 2 guruhul ruhak diwadahan kana pisin kana piring sareng 2 butir mutiara. Pain ahoda alulua uripat anahu yakilu. Tah ayeuna cenanya lah urang buktoskeun. Lamun ieu murang kalih nyanak kana mutiara berarti ieu budak geus dewasa, geus boga pikiran, meunang dipaehan oge. Kusabab ngajenggot naona, ngajenggut jangotna. Wa in ahodal jamrota uripat anahu tiplun la yakilu. Tapi lamun dicanakna engke ruhak, malah tuluy dihuapkeun berarti yakin ya murang kali teh masih kena budak kene. Can boga naon, can gaduh emutan teu meunang kita meunang diganggu. Paqaddama ilahi pahodal jamrota paja'alaha pipaihi pakana pilisanihi habasatun. Ternyata Nabi Musa nyanakna teh kana naon? Kana ruhak. Malah eta ruhak teh dihuapkeun. Anu akhirna mopog nya si naon ilatna Kangjeng Nabi Musa nu mawi nyariosna teh naon? Cadel. Matak anjeunna ngadoa Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Eta riwayat kunaon Nabi Musa pangna cadel ku sabab menuju alitna nuang naon? Nuang ruhak. Sebagai pembuktian ya Nabi Musa teh bener-bener murang kali kene supaya teu diganggu ku saha? Ku Firaun. Iya doa ku urang sok diaos ya. Mau balik lamun mimiti nyarios sok ngadoa Robbis rohli sodri. Murang kali lamun mimiti ngaos satu acan kana hancana sok ngadoa Robbis rohli sodri. Najan urang mah teu cadel barudak oge teu cadel. Tapi aya cadel anu luar biasa dina diri urang. Naon di antawisna saur Imam Syafi'i anu kasohor pinterna umur 7 tahun Imam Syafi'i mah tos katalal Quran. Tapi anjeunna teu gumede. Bahkan naroskeun kanu janten guruna nu namina Imam Waqi. Sakautu ila Waqi ansu ihibdi. Kuring kungsi nanyakeun ka pun guru Imam Waqi. Tina soal beletna sim kuring padahal pinter tah saha teh Imam Syafi'i teh tapi ngakukeun naon? Ngakukeun belet ya. Paar sadani antar kil maasi. Maka pun guru ngawurukan ka pribados lamun hayang pinter mah tinggalkeun kamaksiatan.
Tinggalkeun naon cenah? Kamaksiatan, kadorakaan. Naon margina? Al ilmu nurun wa nurullahi la yahdi li asin. Sabab ilmu teh cahaya. Sementara cahaya Allah moal tembus ka jelema anu doraka. Eta patwana atanapi mau idohna Imam Waqi ka Imam Syafi'i. Tahadin kaum muslimin, jadi kemungkinan cadel urang lain jika Nabi Musa pedah letahna mopog, tapi cadel urang kana ilmu mah kusabab urang neangan ilmu tapi maksiat ngeureuy ya. Eta mah anu sifatna hablum minallah, urang loba doraka ka Allah atawa mungkin doraka ka papada jalami nyaeta ka saha? Ka batur, bahkan teu saeutik murid anu kurang adab ka saha? Ka guruna. Maka eta teh hiji kamaksiatan. Maka saur Imam Waqi moal mungkin ilmu bakal tembus ka jelema anu sok loba doraka ya. Tamatak urang aoskeun ieu doana Kanjeng Nabi Musa tatkala urang bade tolabul ilmi, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Najan urang teu naon? Teu cadel, tapi urang rumasa loba naon? Loba doraka, loba maksiat ya. Nah, tong jauh-jauh mungkin wae ka guru ya, anu maparin ilmu ka urang, ternyata urang kurang adab, ternyata urang kurang naon? Kurang naon gitu teh Pak. Ya, kurang aya kasopanan, maka cek perasaan urang teu dosa, padahal eta teh perbuatan dosa. Nah, saur Imam Waqi al ilmu nurun wa nurullahi la yahdi li asin. Ilmu teh cahaya, ari cahaya Allah moal tembus ka jelema anu doraka. Kartos bah, tak biasakeun ieu doa tatkala urang bade tolab ilmu. Insyaallah sadayana tos apalnya sabab ieu tos populer ti baheula keneh. Urang sok di ku guru Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Salajengna saur Nabi Musa unjukan keneh ka Allah. Waj'al Gusti mugi Gusti ngajantenkeun li kanggo abdi wajiron pembantu, cek bahasa ayeuna mah asisten ya, asisten. Atau mungkin lamun zaman naon IT mah operator ya. Anu bakal mendampingi tatkala anjeunna masihan materi ya, waziron ngaranna ya, wazir atau asisten atau pembantu min ahli ti keluarga abdi. Tong nu sanes saha tuh Haruna ahi nyaeta Harun pun dulur ya. Gusti cenah mudah-mudahan abdi gaduh wargi nyaeta Harun jantenkeun ku Gusti nabi jiga abdi sanajan anjeunna eta Harun teu membawa syariat tetep ajaran nama hiji ajaran Kangjeng Nabi Musa ngan supados Nabi Musa lancar dina menyampaikan risalah ka Firaun jeung bala tentarana ya. Ai ij'ali mainan yusaiduni wa yakunu min ali wa huwa ahi Harun. Gusti jantenkeun ka abdi penolong asisten anu bakal ngabantos ka abdi ti keluarga abdi nyaeta Harun. Usdud mugi Gusti niatan, usdud mugi Gusti ngiatkeun bihi ku sabab eta Harun ajri kana beban tugas abdi. Sabab abdi ngaraos abot yang ngalasakeun tugas teh lamun abdi sasoranganan abdi hoyong dibantosan tong nu sejen cenah bisi kudu di kuliahan nu sejen mah pun dulur we cenah aya tah saha nyaeta Nabi Harun ae litakwiya bihi ya Robi dohri supaya eta Harun ka abdi janten kakiatan dina beban abdi. Wa asriku bi amri jeung mugi Gusti ngarencangkeun ka Harun pi amri dina sagala urusan abdi. Ai ij'alhu sarikan
mugi Gusti jantenkeun eta Harun teh naon partner ya, partner rencang damel li kanggo abdi pin nubuwati dina kanabian wa tablighi risalah jeung dina ngandepikeun risalah nyaeta ajaran Gusti Allah anu dicantumkeun dina kitab Toret kaenu sabihaka kasiro supaya abdi sadaya tiasa tasbih kalayan seueur ka Gusti watad kiroka kasiro sareng supaya abdi tiasa nyebat jenengan Gusti kalayan seueur ae kae tata'awanu ala tahjika amala yalikubika tegesna supaya abdi silih bantosan dina ngabersihkeun jenengan Gusti tina sifat-sifat anu teu layak watad kiruka bidua wasana ya alaika jeung supaya langkung seueur cenah doa abdi pamuji abdi nya ka Gusti innaka kunta bina nasiro sabab ari Gusti teh ka abdi eta kacida ningalina tadi dia diuningakeun para warga kaum muslimin kunaon pangna Harun anu disuhunkeun tolaba Musa mir rabbihi ayu ainahu bi ahi yasuduhu bihi ujrohu kunaon Nabi Musa nyuhunkeun ka Allah pembantuna supaya Harun naon margina margi cenah Harun teh pasohat tulisan wasubatul hinajinan pertama lidahna capetang ya lamun nyarios teh jentrek ya teu naon henteu ngarebek henteu ngosom henteu naon kitu teh henteu naon henteu samar tapi naon nu diuniakeun ku anjeunna estuning eces eta lisana saha Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Harun wargina Nabi Musa numawi disuhunkeun supados eta Harun dijantenkeun Nabi ngarencangan abdi wasubatul jinan oge awakna kuat ya. Nabi Musa teh nyuhunkeun supaya Harun jadi diangkat sebagai wazir sebagai asisten abdi pertama anjeunna teh ngagaduhan lisan anu pasehat boga salira anu kuat qala ngadawuh Gusti Allah qad utita su'laka ya Musa nyata geus mere kami kana sagala pamenta anjeun hei Musa nah walaqad manana tegesna kami geus maparin anugerah alaika ka anjeun marrotan uhra dina naon balikan anu sejen an amna alaika ya Musa bimanatan uhra gairu hadal manah Nabi Musa berarti kami geus mere deui ka anjeun anugerah geus puguh anjeun teh ku kami diberi mukjizat nyata naon teh oh ieu bisa jadi orai panangan dikaluarkeun jadi naon jadi bodas nya dibere di naon dibere di risalah nubuah nyata kitab Toret nah ayeuna dibere di naon anugerah nu pangageungna nyaeta wajiro asisten anu ngagaduhan kemampuan nyata Nabi Harun nulisana capetang salirana seterek jadi piraku cenah Musa teu cukup ku kami anjeun dibere anugerah eta sejarah Kangjeng Nabi Musa insyaallah Pak tahun payunnya tahun 2020 hiji urang teraskeun deui nya riwayat Nabi Musa teh can tamat masih kene dugi ka ayat 40 ge ya masih nyarioskeun riwayat Nabi Musa tapi dina tahun 2020 berarti terakhir engke lamun panjang umur kasamper deui ku urang dina tahun 2020 hiji ya mudah-mudahan urang dugi kana didugikeun yuswa kana tahun anu anyar tahun 2020 hiji ya kanggo neraskeun ieu hanca pangaosan sementawi sakitu nu tiasa kapiatur mudah-mudahan manfaat Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma dzakirna minhu manasina wa alimna minhu ma jahilna
warjukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.